Halo wargi-wargi sadaya, sahabat tani, dimana wae ayana anu penggemar karena buah-buahan atau nu hobi karena buah alpukat, ieu nuju medio buah alpukat nu alamatna di Kampung Cigadoan. Tuh wargi-wargi sadaya, ieu teh alpukat hampir rata-rata setengah kilo hijina. Aya nu ukuran 8 onan, aya yang rata-rata setengah kilo hiji. Ieu teh alpukatna teh alpukat mantega anu koneng dilebetna teh. Ieu alpukat teh buahanna teh setahun 3 kali. Wargi sadaya, alpukat super lecir lebetna teh seperti mantega. Lebet teuing wargi sadaya itu ditunyol ongkoh digayor ku tamang ongkoh kaluhur. Lebet teuing buahna sieun peungas. Tuh warnana ge lecir herang. Nya ukuranana ieu rata-rata setengah kilo hijina. Sahabat tani bisa panen 3 bulan sekali. Margi nu ayeuna panen teh sae deui pentilna tuh wargi sadaya. Berarti setahun teh 3 kali buahan yo alpukat. Alpukat super. Tuh ningali. Nunjuk pentilan deui. Nu sapalihin mah ieu paneneun. Sebulan deui bakal dipanen ieu.